Sahabat Rama, saatnya Cangihkan. Yo, nangikan Bapak Uing mah jagoan sih ya. Bapak Uing mah polisi kan, kamari oge nanggep teroris. Nya jagoan kena Bapak Uing atuh kan tentara, kamar ge ngahukum mati teroris. Nya Pak jagoan Bapak Abi atuh. Da Bapak Abi mah teroris. Da aya nage can katewak. Nya jagoan Bapaknya. Dari Telkomsel. Emen, naon Dia gerak. Makanan apa yang bolong tengahnya? Donat. Benar. Sekarang anak apa yang bolong tengahnya? Anak hayam lain. Lain. Anak mana meren? Si Emen mah terbalik ah. Anu bener mah anak donat. Dari Telkomsel. Nyaan nekatnya supir kebun binatang mah. Nah terus kunaon gitu? Eta we caritana rek minakeun maung di satengahan jalan kakarang ngeh surat-surat mobilna katinggalin. Nah terus kumaha? Rek balik deui kagok. Rek diteruskeun kuriak dicegat polisi. Mangkaning kerusum operasi cenah di jalan teh. Tapi da teu beakeun akal eta supir. Maung anu di kandangna teh dipangku. Sina diuk dihareup gigireun supir. Deu, nekatnya eta supir. Nya atuh pasti nekat eta supir mah. Nyepir aku we polisi wanieu nilang arina nyo maung mah. Mikir 2 kali meureun. Salamet teh nya. Nya ari salamet we maung nama. Dari Telkomsel. Salpatu. Aya tukang sal sepatu. Salpatu. Udin rek dibenerkeun sepatu ah. Salpatu. Mang. Heup lah mang heup. Aya naon? Iya mang. Pangahakankeun sepatu mang. Lebok we ku sia. Alim liat. Dari Telkomsel. Mang atuh. Repeh moal sia. Repeh, lamun teu repeh ya. Kumang diwawalan samel geura bibirna. Make sangu atuh mang aja ngeta gepuk. Dari Telkomsel. Wah, Udin kamari dicarekan ku guru IPS garawa. Nah maka jeung dicarekan sagala Din. Nya Udin teh hilap deui di mana tempat piramida teh. Tah nu matak atuh ari neuneun teh kudu apal tempatna. Nariwa apa gitu piramida? Teu. Dari Telkomsel. Aduh, hampurat, Mang, teka rem. Teu naon jang, ngan ieu kumaha urusanana ye. Peuyeum mang nu sabelah teu bisa kajual. Da hancur ye kabeh. Sawios, Mang, abi tanggung jawab. Sabaraha nu kudu digantianana, Mang. Biasana mah satanggungan teh janten 50.000 mun dijual mah. Mohon atuh, daya sabelahnya nu rusakna. Ku abi dibayar 25.000 panginten. Mohon lah, teu naon, ngan teu aya pamulangan duitna ya teh. Kumaha tuh? Kieu we atuh, Mang. Meh pasnya aya nama peuyeum nu sabelahna halangkeun di tengah jalan. Urang tabrak deui ku abi. Ngarah pas 50.000. Dari Telkomsel. Din, hebatnya orang Amerika mah geus bisa kabulan. Nya atuh masih hebatan kene Tati Saleh atuh. Tapi saleh. Nah kumaha kitu? Nya ari orang Amerika mah kakara bisa nincak bulan. Tah ari Tati Saleh mah geus bisa ngabubui bulan. Dari Telkomsel. Upami saderek bade ngalamaung, tah ieu cara anu paling gampang teu kedah ditembak, cekap nyenak asem wae. Upami pendak sareng maung, palabah nuju nyengir bade ngegeo, enggal wae. Waos nagosok ku asem, oge ngelel, tos ngelel, kantun ditarik bae letahna. Insyaallah eta maung bakal ele. Pami bade ngala gajah mah rada sesah, kedah aya cai sabaskom, teras arak 2 botol, sarang sumpit paragi nuang mie sapasang. Carana, upami paratos kepenak rombongan gajah, kantun leut wae eta arak dugi KCF. Upami tos karaos mabok, kantun nyapitan wae eta gajah ku sumpit. Teras lebetkeun wae kana baskom anu aya caian eta. Dari Telkomsel. Cik, Din. Naon sababna ari dina upacara pembukaan atau peresmian para gegeden teh sok nakol heula goong 3 kali. Apa Udin? Nah naon? Sabab lamun teu ditakol moal disada. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya Cangihkan.
Oper ka dia operan. Aing mah umpan satik atuh buru-buru. Aing Hop. Dasar nu gelo. Saha teh? Tong main bola di jero kapal atuh ribut ieu teh. Keluar. Aing mah. Yuk keluar buru. Kamarana batur maneh. Kalaluar, Pak. Nah kunaon? Pan seueur bapak teu kenging main bola di jero kapal. Janten main bola di luar, Pak. Nah maneh teh milu keluar? Nya kan abdi mah pemain cadangan, Pak. Dari Telkomsel. Cik, pangmalikeun kata magrib. Birgam. Salah. Subuh atuh. Komo. Gamir. Nah, Gamir. Sok we balikeun. Mah, dibalikeun Gam. gamnya. Heeh. Aya narib, balikeun Bir. jadi Gambir. nya. Dari Telkomsel. Udin. Mohon Pak. Ayeuna Bapak rek nanya, di mana konferensi AA Asia Afrika dilaksanakan? Di Bandung. Saha wae pesertana anu hadir? Aya Agim, aya Boxer, aya Atarmana, malihan taruangna oge dia alaksana. Dari Telkomsel. Carita keluarga cacing. Pak, Nan. tadi Uing keur ulin di sisi balongnya, aya jelema ngusep. Ih, Nah, hari kitu make jeung ieu kunaon kitu? ih, sirahna buluan, bibirna buluan, luhureun panona buluan. Mengeus gandeng ah, terdahar ngomongkeun jelema geuleuh. Dari Telkomsel. Kira-kira aya naon ieu teh? Aya naon? Lain aya naon. Iya budak ieu ngalaglag duit 100 perak. Kumaha nyokotna nya, Pak? Aduh. Aeh, nah karohan teuing atuh meni lebar karena duit 100 perak. Ya ku aeh nih gantian 10.000. Dari Telkomsel. Elah, aya naon Pak itu Pak? Eta kareta nubruk munding. Nah mundingna kitu Pak anu ngalangan dina rel. Ah henteu, kareta api naweng udag-udag eta munding dugi ke sawah. Dari Telkomsel. Punten Pak, ari kareta nu ti Bandung ka Sukabumi teh jam sabaraha ada dongkapna? Jam 5 sore jang. Oh, ari nu ti Sukabumi? Tah eta mah jam 10:10. Oh, ari anu ti dieu ka Bandung? Eta mah kareta hideung. Atuh eta mah subuh jam 5 da kareta eta mah ngan sakali miangna. Ari kitu ujang rek ka mana? Ah henteu, eta we kuring rek meuntas, kira-kirana kaburu moal nya. Dari Telkomsel. Mang hitutnya. Henteu emang mah teh hitut. Kumaha kitu? Ah, si Bibi meren. Henteu Din, bibi ge henteu hitut. Daudin oge teh hitut. Jurik meren nu hitut nanya. Naon da inggih henteu teu hitut. Sok nyalakeun ka jurig ari naon teh. Dari Telkomsel. Yeuh dak, ari hidup teh kudu ngelmu pare. Gerak pare mah beuki eusi teh beuki tungkul. Oh, sapertos akinya. Nya seperti aki. Nuhunnya sapertos aki. Beki sepuh teh, beki bongkok kinya. Dari Telkomsel. Eta geuning mancing dina panci. Geus meunang kitu laukna. Manya ngusep dina panci menang lauk. Ari nu gelo teh saha? Abdi atau dokter? Dasar dokter gelo. Heeh, kitu aing teh dokter gelo. Dari Telkomsel. Mang, ari kasarna pangambung abdi naon, Mang? Cucungik sia. Oh, eta. Eta tuh Mang, ta dina cucungik si aya mehong. Dari Telkomsel. Cikan, Sujang, pan maneh teh geus dira resep kana manuk ya. Kumaha ngabedakeunana manuk jalu jeung manuk bikang? Ah, gampang atuh eta mah bah. Tinggal neangan we cacing jalu jeung cacing bikang. Terus dikumahakeun tah? Nya lamun geus aya cacing jalu jeung cacing bikang mah tinggal teuneun we. Engke oge dipacok ku manukna. Lamun manuk bikang pasti macok cacing anu jaluna. Lamun manuk anu jalu pasti macok cacing anu bikang. Tapi lamun ngabedakeun cacing jalu jeung cacing bikang kumaha carana? Tah eta mah lain urusan uing. Mangga we tanyakeun kanu resep ngurus cacing. Dari Telkomsel. Duh, aya bule tuh dihareup ya. Sigana lumayan we. Maaf mister, bade ngangge becana, kan? What?
Oh kuat. Kamari ge salirana langkung ti Mister abdi kuat. Dari Telkomsel. Din, Naon euy? mana teh lain bogo kasih neneng? Nyapu gua atuh. Naon gitu? Tong daek lah kasih neneng malah. Nah, tong naik kumaha? Pokoknya mah tong daek lah, geus tong daek lah. Ih, nah gitu. Dewek bogo. Dari Telkomsel.